habak habak habak. Si Amung anu geus jadi beuleut kejadian terus-terusan dibabukan ku pacul. Katempo meni papalengkingan. Tobat, ampun, ampun, cek si Amung. Treg jalma-jalma daratangan nyalampurkeun. Gorowok Mang Jaka ngagorowok. Woi, tah ieu mangklukna anu geus ngaguna si Tabi Mimin jeung mateni Mang Untung teh. Heueuh, eta mangklukna dewek kapal keneh. Cek Mang Jaka. Heuh, cangkalak, ulah diberi hojah, podaran. Cek nu sejenna meni rame. Atuh tuluy si Amung teh beuki parahi ngaraponan, parahi ngababukan ku pacul, linggis jeung bedog. Meni kadenge bak-bek gacrek, habak. Ampun, tobat, ampun. Cek si Amung, ampunan. Bari gorentel ka kenca, gorentel ka katuhu. Beungeut jeung awakna geus baloboran ku getih teu mangrupa. Ngan anehna sakitu geus dibabukan ti ditu ti dieu oge. Awak si Amung bener-bener kuat, malah badog bah siga nu teu teurak. Awak si Amung teu cecel teu bocel. Sampai ka hiji waktu salah saurang jalma anu ngaran Mang Ocid luncat bari jeung nojoskeun linggisna nu diarah dadana si Amung. Siat modar sia, cek Mang Ocid bari nojoskeun congo linggis kana dada si Amung. Manggal pisan beunang. Ngan aneh deui bae, linggis teu bisa tembus kana dadana si Amung. Awak si Amung bener-bener bedug. Si Amung anu saukur ngaguak bari ngagorentel ka kenca. Ampun, tobat. Cek si Amung bari ngagorentel. Waduh, kuat pisan ieu makhluk teh euy. Dasar makhluk kajajaden. Hese pisan modarna, cek Mang Ocid. Ari si Amungna sabot ngagorentel tadi jadi mimiti timbul amarahna. Nah hatena ngagerentes. Kurang ajar. Satedina mah aing teh embung ngalawan lantaran aing teu hayang nyilakakeun deui manusia. Tapi wongan manehna sorangan nu hayang mateni ka aing. Daek teh daek ieu mah aing kudu ngalawan, gerentes si Amung. Kur kitu salah saurang aya nu luncat deui bari nojoskeun linggisna nu diarah matana si Amung. Ciat modar sia ayeuna mah. Cek eta jalma bari ngaheumbatkeun linggisna. Si Amung reuwas buru-buru ngagorentel ka kenca. Hiuk prus. Linggis anu diheumbatkeun ku jalma nu tadi mabes kana taneuh meni jero. Lenyap si Amung ngalenyap. Haru, untung bae teu beunang mata aing. Hamun beunang bisa bocos. Karek oge si Amung ngarenghap, katempo puluhan urang patinggara jeung deui bari ngaheumbatkeun pakarangna masing-masing. Si Amung ngalenyap. Nah hatena langsung ngagerentes. Juragan maruni turungan kuring nun. Gerentes si Amung, cacap si Amung gerentes kejet awak si Amung katempo kakejet. Tuluy sup katempo aya hasup hideung arasup kana awakna. Sapada harita awak si Amung karasa kuat, curung kunung hudang. Lod awakna ngagedean jeung ngajangkungan. Jalma-jalma anu rek nyararangna kaget. Rek mundur deui geus kapalang. Puluhan bedog jeung linggis pating hariuk ngahabekan kana sakujur awak si Amung, nu ti tukang, nu ti hareup jeung ti pinggir. Kadenge pating pelentrang, lir bae ngadek kana beusi, pelentrang, ceng. Bedog jeung linggis maracleng ngaleupas tina leungeun nu bogana. Kabehana ngajarang hok leuwas. Beu cilaka euy. Cek dewek oge ieu mah lain manusia, tapi ieu mah curig makhluk teh. Cek salah saurang bari undur-unduran. Cakakak si Amung anu ayeuna geus kasurupan ku si Baruna jeung si Baruni seurik meuni lelenggakan. Nah sia kalah malundur manusia. Ongko sia teh rek nyangkala ka kaula. Cek si Amung bari seurik lelenggakan. Tuluy si Amung luncat kep newak salah saurang musuhna cung diangkat ka luhur. Tuluy diputerkeun bet bae siga kolecer. Wus meuni kadenge bangbaraan ku tarik-tarik ngamuter. Atuh eta jalma teh meuni soak jejeritan. Tulung euy, tulungan euy, tulung. Cek eta jalma. Ari nu sejenna boro-boro bisa nulungan. Nu aya maranehna kalah beuki alundur-unduran, sedangkeun si Amungna beuki seuri lelenggakan. Montong malundur sia manusia. Hayu ka dieu maju sia. Baru hayang modaran aing sia. Cek si Amung bari terus muterkeun awak musuhna. Hiuk. Jalma anu keur diputerkeun ku si Amung teh dibantingkeun kalayang ngalayang. Brak ninggang tangkal peuteui anu aya di dinya. Brah. Si
sirahna langsung bejad sapada harita katampo getihna meuni muncrat wancawura. Jalma-jalma nu nempok kana eta kajadian meuni olohok leuwas jeung pada ngabiri-gidik. Bahaya euy, urang moal kuat ngalawana, kabur. Cek salah seorang bari berengbeng bae tuluy kabur pangheulana meuni ti buburanjat. Nampo baturna kabur, atuh nu sejenna oge akhirna mah ilu kabur. Cag urang tunda heula. Ayeuna caturkeun heula kaayaan di jero lembur. Pak RT jeung tua kampung eta lembur meuni reuwas barang ngadenge laporan ti Mang Uus yen aya kajadian Rajapati nyaeta maot Mang Untung jeung digunasikeun Bimimin tukang warung. Nyaeta ku si Amung teh anu disangka jalma gelo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nepi ka kituna eta si Mang Untung, cek Pak RT bangun reuwas. Mohon Pak RT patua, komo lamun ningali warugana mah. Mata khawatireun, mata kukurayeun, kumaha kitu. Eta sirahna sampai sapat, terus abakna oge caropong, dina caropongna sarubulutan, siga bae belut teh ngaliang dina warugana Mang Untung. Cek Mang Uus deui, astagfirullahaladzim. Lamun kitu mah nu nandasana teh lain manusia biasa atuh. Tapi sabangsaning siluman atawa jurig atawa dedemit. Tua kampung kakarek kadenge nyarita. Terus kumaha eta arina si Bimimin. Adi Bimimin mah teu kuna naon, mung saukur kapiuhan. Ayeuna oge nuju dijagi ku sabaraha urang. Ya syukur atuh. Ari jalma jahatna kumaha? Baruk teh keur dikepung, kumaha geus beunang teu? Tua kampung nanya deui. Justru eta Pak RT patua. Tos dipilarian di asruk ka unggal tempat oge teu kapendak. Padahal kuring mah yakin pasti kaburna teh tacan jauh ti dinya. Ngan aneh, duwi ka tiasa teu kapendaknya. Cek Mang Uus deui. Pak RT jeung tua kampung pating haruleng. Memang pasti susah newakna. Lantaran pasina oge lain mangkluk biasa. Cek Pak RT. Terus kudu kumaha tuh Pak RT? Dilampaheun urang teh? Tanya tua kampung. Pak RT can wakan nembalan. Sanggeus rada dilapok kakarek ngomong. Sikeuna mah urang kudu minta bantuan ka jalma nu ngarti. Ari di lembur urang mah eueuh deui jalma nu ngarti teh. Iwal ti Bah Didi. Kumaha lamun urang temenan heula Bah Didi, jong minta bantuanna. Ya kitu hade, kuring mah satuju. Hayu atuh Mang Uus, juang ka Bah Didi heula. Mangga. Kuring mah ngeuringan bae. Tembal Mang Uus satuluyna Pak RT tua kampung jeung Mang Uus arindi trek nepungan Bah Didi anu dianggap jama ngarti teh di eta kampung. Teu kacatur di jalana, teu kungsi lila Pak RT jeung nu sejenna geus anjog ka imah Bah Didi. Kasampak Bah Didi barangna teh keur aya, keur nyuguhan kayu rek dijieun kursi. Da memang pakasaban Bah Didi mah tukang kayu, saban poe nya ngurusna iwal ti kayu. Barang nampo Pak RT jeung nu sejenna ngaburudul datang, Bah Didi meuni curing hak leuwas. Geuning aya Pak RT sareng patua, sareng Mang Uus. Meuni sisinan tenen bade kamarana tuh ieu teh? Tanya Bah Didi meuni somea. Maksudna ieu teh bade nepangan Abah, mani teu ngaganggu. Cek tua kampung. Oh bade kasim kuring, sok atuh mangga kalabat. Cek Bah Didi deui ngaku ka tamuna. Tuluy Bah Didi teh nunda pakakasna, sup ka jero imahna. Dituturkeun ku Pak RT tua kampung jeung Mang Uus. Sanggeus aya di jero imah Bah Didi tuluy ngampar samak. Mangga tuh calalik, hapunten di dieu mah kieu kaayana. Hatur nuhun Abah. Da kada kumaha deui atuh? Tembal tua kampung. Terus kabehana dariuk dina samak, teu lapok kadenge Bah Didi nyarita deui. Sanes, ari bapak-bapak teh aya pergeun naon kitu? Kuring masuk reuwas. Cek Bah Didi ngamimitian deui cumarita. Pak RT jeung tua kampung silih reret. Sok atuh ku patua bae nyaritana. Cek Pak RT.
Atuh tuluy dedak-dak we tua kampung nyaritakeun sakabeh tujuanna. Nyaritakeun naon kajadian dumasar kana carita ti Mang Uus. Ngadenge carita tua kampung itu Bah Didi meuni kaget meuni kumecrek. Innalillahi. Geuning sampai kejadian kitu di lemur urang teh. Kamari-kamari kuring memang ngadenge, tapi kejadian teh ceunah mah di lemur Cikawung. Tapi si horeng aya oge kejadian di lemur urang. Cek Bah Didi bari ngahulang. Tah kitu manawi Abah. Sim kuring kadieu teh nya gaduh maksad bari nyuhunkeun bantosan Abah. Dari Abah mah atas parai terang, lagu ketat bekenteng kadek. Insyaallah pastina oge. Abah tiasa mayunan perkara nu kitu mah. Cek patua. Bah Didi ngahulang sakedeung katempo unggut-unggutan. Memang ieu mah teu bisa diantepkeun. Urang kudu bisa newak eta mangkruk lantaran bisa ngabahayakeun ka balarea. Cek Bah Didi deui. Sumuhun. Mani Abah mah tos tanggung terang segalana. Ari cek pamanggi Abah mah eta teh lain mangkruk biasa. Bisa disebut siluman atawa manusia anu karasukan ku siluman. Bisa boge disebut curing. Nyata siluman belut. Ayeuna mah hayu cuang kada ditu, cuang tewak eta mangkruk. Muhun atuh Abah, mangga ngiringan bae sim kuring sadaya mah. Kumaha saena we cek pangut Abah. Tah kitu. Tapi samemeh urang kada ditu, urang teh kudu mawa pakarang. Ari pakarangna lain bedog, lain tumbak. Sumuhun naon teh atuh Abah? Kanggo pakarangna teh uyah badag. Kumaha baroga teh uyah badagna? Aya Bah. Uyah badag mah kalarsan seueur. Kuring oge sayogi Bah. Kuring oge sami aya Bah. Kalarsan seueur di Lombok oge uyah badag mah. Nya syukur atuh ayeuna mah hayu cuang berangkat ka ditu. Ka Depok barawa uyah badagna. Muhun mangga Abah. Tembal tua kampung. Ari geus kitu mah tuluy bae kabehana rindit. Cag urang tunda deui sakedeung. Malik deui nyaritakeun kaayaan si Amungna anu kasurupan deui ku si Baruna jeung si Baruni. Harita si Amung masih keneh katempo keur ngamuk. Ceneng luncat ka palebah warung, kep nyekal tihang warung, jung dijungjungkeun, "Purobot, purobot." Kadenge suheunana ngaborobot, prung warung teh rubuh. Geus sajan pihak nampo kejadian kitu, jalma-jalma nu geus rek kalabur teh ngaranna geureun. Waduh cilaka, itu mangkruk gelo teh kalah karusak warung. Kapan ari Mimin masih keneh aya di jero? Cek salah saurang anu ngaran Mang Memed. Tuluy kumaha tuh? Wayahna euy baralik deui tulungan heula Mimin karunya atuh euy. Tapi sieun dewek mah kumaha lamun urangna kalah cilaka? Tembal baturna deui. Kieu bae euy carana. Ulah ngadeukeutan teuing atuh. Teu kajauhan bae, tenggoran bae ku batubuh naon eta mangkruk teh. Hati-hati ulah sampe katewak urangna. Cek Mang Memed deui. Atuh tuluy jalma-jalma teh aya nu nyokot batu, popongkol jeung sajabana. Tuluy kadenge salah saurang mere komando, siga bae komando nu rek perang. Serang! Cek salah saurang. Tadila plesur batu popongkol malah oge aya ngalungkeun linggis katempo pating plesur ngarah ka si Amung anu keur nguak ngawik warung. Bletak! Kadenge pating bletak. Aya nu beudang kana sirah kana tonggong jeung sajabana. Tapi dasar si Amung na keur kasurupan, sakitu di tengkoran ku segala rupa oge, meuni teu regrog-regrog. Si Amung kalah malik ka tukang bari molotot. Urang ajar sia manusia. Nah sia wani nenggoran ka aing. Cek si Amung. Tuluy si Amung teh ngagak jelang luncat, kep newak salah saurang, hiuk diputerkeun di luhur sirahna. Tuluy kepot dibobotkeun kana batu. Modar sia. Saking ku tarik-tarikna ngabobotkeun, eta sirah jalma nepi ka bencar. Geus teu kadenge sorana deui. Sok sia bisa aya keneh hoyang modar, keur maju ka dieu sia. Cek si Amung. Atuh jalma-jalma teh meuni soak undur-unduran. Awas euy, mundur. Ulah anu ngadeuketan, mundur. Montong kalalabur sia. Sok ka dieu maju bisa hayang nu modar deui mah. Cek si Amung hoak deui bae. Tapi jalma-jalma eueuh nu maju saurang-urang acan, kabehana nyingrai ngajauhan. Ngan keur kitu cideng celek aya saurang lalaki nu geus ngabregak hareupeun si Amung, si horeng Bah Didi. Montong jemago sia mah lawan aing. Cek Bah Didi bari ngabregak mulak cangkeng. Si Amung reuas
Tapi tidak gitu nate manehna langsung seri bari lenggakan. Wah, dasar manusia bolos ya. Si horeng aya kenen hoyong modar. Cek si Amung, mantong loba bacot sia. Hayu wani mah cuang tarung patutungkalan jeung aing. Cek bah di dede nangtang. Si Amung geus teu loba omong deui, sabrut bae manehna nyerang ngaheumbatkeun deungeunna rek newak cangkeng Bah Didi. Tapi lain oge Bah Didi anu wani nangtang lamun rek nyerah kitu bae mah. Set maena mundur saeutik. Bareng jeung kitu hur leungeun katuhna ngawurkeun uyah badag. Beunang pisan kana beungeut si Amung. Koak si Amung ngagoak. Waduh, tobat panas. Cek si Amung bari mengbeunaan beungeutna. Si horeng uyah badag teh mangrupakeun apesna pikeun siluman belut. Si Amung terus jerat-jerit bari mengbeunaan beungeutna. Dayagdag awakna dadayagdagan. Keur kitu hur Bah Didi ngawurkeun deui uyah badagna beunang deui kana awakna. Si Amung ngagoak deui bae. Tobat panas, ampun manusia ampun. Cek si Amung teu cukup sakitu Bah Didi masih keneh ngawurkeun deui uyah badagna beunang deui kana suku jeung leungeunna. Tobat ampun. Cek si Amung deui kubrag awakna gubrag kejet katampok kejet. Tuluy tina awakna keluar haseup hideung, les haseup ngaleungit, sedangkeun awak si Amungna katampung ngagoler teu empes-empes. Ngan waktosna seep, ieu dongeng karangan Priwados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna, mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.